Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, arurang di kelompok 10 badai mintonkeun video animasi biografi tokoh Sunda, Sule. Sutisna atawa Sule nyaeta saurang pelawak, presenter, panyanyi, jeung aktor Indonesia kalahiran 15 November 1876 di Cimahi, Jawa Barat. Sule miboga penampilan anu unik nyaeta buukna pirang panjang jadi pelengkap karakterna. Ayeuna ciri ieu ditambahkeun ku make buuk palsu anu warna-warni. Sule lahir salaku anak kadua ti 4 bersaudara di pasangan almarhum Dodo Mulyana jeung Kong Komara. Sule parantos nikah 2 kali ke almarhum Lina Jubaidah pasker tahun 1887 nepi ka 2018 jeung Natalie Holster pas tahun 2020 nepi ka 2022. Sule teh miboga 5 anak nyaeta Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan Padilla, jeung Ferdian ti almarhum Lina Jubaidah, jeung hiji deui Azam Herdiansyah Sutisna ti Natalie Holster. Bapana Sule nyaeta tukang baso keliling. Sule mimiti boga bakat ngabodor ti kelas 3 SD anu sering tampilkeun dina acara 17 Agustusan. Sanggeus lulusan SMA, Sule nikah ka almarhum Lina Jubaidah. Sule ngaku yen nalika anjeunna mimiti nikah jeung Lina tahun 1887. Anjeunna cicing di kontrakan sapetak. Penghasilan ngalawakan ukur 20.000 sapoe, sangkan Sule nyambi ngajual jagung rebus di sabudeureun kampung, ngajual hayam goreng jeung ngajual kabaya di kampus anjeunna. Sule ngaku cita-cita jadi presenter televisi, jadi tekad pindah ti Jawa Barat ke Jakarta. Sule ngambara ti hiji tempat anu aya di Jakarta. Sule saterasna ngamimitian karirna di dunia komedi ngaliwatan grup lawak SOS anu diwangun ku Oni Surwarman jeung Obin Wahyudin. Bareng SOS, Sule lamun jadi juara kahiji acara pencarian bakat Indonesia Komedian Audion atanapi apik anu disiarkeun di TV tahun 2005. Salain ti eta, Sule oge menang acara bakat Superstar Show tahun 2008. Kalayaan popularitas anu terus naik Wisnu-Tama ngahiji jeung Sule pikeun miluan acara opera Pancapa anu geus disiarkeun di tahun 2008. Acara ieu kabuktian mangrupa salah sahiji program anu boga pangaruh dina karir Sule serta beuki ngapopularitaskeun ngaranna. Saprak harita Sule geus dibentangan di sagala rupa sitkom, sinetron jeung film. Dina 2008, Sule dipercaya jadi bentang utama dina sitkom Awas Ada Sule, nu mintonkeun sababaraha pelawak jeung artis populer Indonesia. Anjeunna oge aktif salaku presenter talk show Komedi Cahaya. Salah sahijina nyaeta program Ini Talk Show anu dibaturan ku Andre Taulani. Salian sibuk dina layar leutik, Sule oge aktif dina dunia musik. Tahun 2010, Sule ngarilis single anu judulna Susis anu hartina suami istri sieun. Lagu eta laku di pasar. Dina acara duet selebritis di Indosiar ngajadikeun karir Sule terus naik. Ngaranna oge geus asup kana jajaran pelawak top. Tahun 2008 jeung 2010 mangrupakeun tahun emas pikeun Sule. Sule ngarilis single susulan anu judulna Susis Also Human dina tahun 2017. Anjeunna oge parantos ngarilis album anu judulna Prikitiu. Samentara eta, waragad anu ditimpak Sule beuki luhur nalika popularitas pelawak naik. Nalika mimiti muncul dina televisi jeung grup SOS, Sule ngan ukur nampi honor 1,5 juta anu kudu dibagi ka personel nu sanes. Tungtungna Sule ngan ukur menang 50.000. Sanggeus program opera Pancapa menang rating luhur sarta populer di Indonesia. Sule menang bayaran nepi ka 50 juta per episode. Anjeunna parantos junun janten salah sahiji pelawak termahal di tanah air. Jeung diperkirakeun gaduh penghasilan 1 miliar per bulan.
kalangenan jeung hal-hal spesial tentang Sule. Nyaeta ngaran Sule nyaeta singkatan tinu Susut Leho nu hartina panglap ingus. Sule resep disebut entis nu tetelangan ukur lalandian ti indungna. Sule pernah ngajual jagong bakar di tempat adu jago hayam, tapi tungtungna digerebek ku polisi. Sule meuli toa alias megapon pikeun musola leutik kalawan penghasilan munggaran salaku artis. Sule ngabogaan kebiasaan anu unik nyaeta neangan dahareun nalika sare. Sule sieun pendak sareng Rhoma Irama kusabab sering ngaparodi Raja Dangdut. Baheula Sule sering nongkrong jeung tukang beca jeung supir angkot pikeun ngadopsi bobodoran lucu. Hatur nuhun anu tos nonton. Aya kata-kata ti Sule nyaeta manusia kudu boga rencana pikeun hirup jeung ngahontal kasuksesan. Jadi semangat besti. Hatur nuhun. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.